lelaki di Bandung ngaliwat dalam rasa ada daya Sampurasun tepang deui sareng Mang Ai channel. Dina waktu ayeuna anger Mang Ai mah ngajak nostalgiaan nya zaman waktu sabaraha waktu ka tukang anu memang tos kaalaman ku urang sadayana kitu nya tah kitu nya. Tapi satu acana omat di-subscribe, pencet loncengna oge kitu tah. Naraskeun anu kamari-kamari video-video Mang Ai naraskeun pengalaman-pengalaman simkuring gitunya zaman keleutik nyaksian ngalaman oge aya sabaraha nu memang upami di pagunemkeun dina dinten ayeuna wah lucu pisan gitunya sok gumujeng we simkuring oge gitu tah kagungan inisiatif urang damel videona supados tiasa berbagi oge gitunya ngabagi informasi atau napi naon pengalaman anu malah mandat engke aya manfaatna oge tiasa didamel sabaraha naon manfaat tah. Nah nu kamari nyata ngabahas perkawis togel nya atau napi kiwari mah dengan judol nya nu keur gujrud kiwari tah memang da ti payung tos seur sakumaha nu dina video-video Mang Ai teu acana gitu. Kamari simkuring ngabahas patali sumber angka nu bakal dipasang gitunya. Anu tiasa ngayakinkeun ka aranjeunana gitu para penggemar judi buntut waktu harita gitunya. Tah, sakali deui waktu harita mah memang teu katawis ilegal gitunya. Jeung memang pemahaman agama oge waktu harita karaos pisan gitunya dina khususnya dina bab agama Islam teu acan naon ngakar anu sehingga di masyarakat teh kan agama teh janten fanatisnya atau napi militan gitu. Waktu sarita memang relatif langkung bervariasi atau napi moderat gitulah rupi namanya. Tah, ku hal-hal eta dibandingkeun kapungkur sareng kiwari supados aya hiji kajian anu memang tiasa di damel referensi kapayuna gitunya janten teu pemikiranna janten teu butek gitu seolah-olah hanya satu kebenaran dan tidak ada kebenaran yang lain eta maksudna nya tah. Tapi disclaimer Mang Ai oge henteu nyobian mempengaruhi pola pikir wargi sadayana. Ieu mah kadar-kadar ngabagi naon nostalgia supados urang teu pikun. Nah gitu nya. Dilajeng kamari simkuring ngabahas patali sumber kanggo ngayakinkeun masang nalo nya atau napi toto gelap kiwari mah nyata nu kahiji mah tina ngimpen nya eta nu kadua mah tinu budak leutik sumberna teh mah tinu gelo nah anu kaopat tina hitungan tah tina hitungan teh anu rumus-rumus teh kamarina video Mang Ai upami teu acan ditinggal deui nya video nanya tah tah anu ka 5 mah nyaeta aya nu istilahna ngimpo tah kumaha cenah eta Mang Ai ari proses ngimpo teh nya diantawisna bisa tapa eta teh ngadon hees di kuburan ngadon tapa di tempat-tempat anu memang cenah geus kaceluk dina wilayah eta teh atau napi tempat eta teh anu angker anu aya mbah-mbahna nya anu aya penungna aya tangkal cari ge aya mah kosong aya kuburan wali gitunya aya makam wali aya tek bengek pokona mah karamat teh pinuh waktu sarita mah atuh kudu ngimpo tah anu maksudna nya engke cenah ieu ge cenah hari cenah mah barang karuhan nya hese dibuktikeun gitu tapi dongengna aya tah ieu hiji tokoh teh ngadongengkeun
waktu harita nya antawis tahun dicarioskeun tahun genep salapanan gitunya. Pan sim kuring teu acan medal waktu harita. Tapi carios eta ku sim kuring katampi sumber eta. Gitunya. Jadi abdi sumber sim kuring sumber katilu kitu tah. Jantan meureun rada soheh. Jadi si tokoh ieu teh sejak ngimpo neangan nomor cenah. Nyata ka Gunung Burangrang. Gunung Burangrang zaman kiwari-wari serem. Komo atuh tahun genep salapanan gitu. Da eta cenah poe kadua atanapi peuting kadua. Mawa baskom atanapi baki cenah dicaya. Da keluar angka teh ngagebleng cenah. Kadang ngan sing kuring hilap deui. Ngagebleng eta. Gitu. Kawas meureunnan kiwari mah kawas dina TV meureunnya tah gitu. Kaluar cenah isukna teh. Tah diantaranya sumber-sumber eta walau alam tah sim kuring teu ngalaman nyarira ngan katampi carios eta atanapi riwayat eta ku sim kuring gitunya. Anu kaduana anu salajengna nya sanes kaduana ada loba geuningan sumber teh ngimpo teh nyata tatanya kadukun gitunya. Da lamun ngadon hees dina kamar dina karamat oge nya da kawasna lain wiridan ngadon hees we nyiar impian gitunya. Ini parah Tah eta teh kadang-kadang beneran kadang-kadang nya lalobana mah ka laut teh. Tah anu pikaseureun mah nyaeta ngadatangan dukun anu wacis. Pabeja-beja eta teh. Di laut kidul cenah. Aya cenah dukun anyar wacis eta mah cenah. Wah tuh dijugjug atuh. Di Majalaya teh burber ka ditu. Anu teu boga ongkos ngajual entog, ngagadekeun motor gitunya, ngagadekeun sapeda supaya nepi ka eta dukun teh gitu. Ari ti dukun atuh. Da boro-boronya meureun gitu nya dukun teh. Mere-mere isyarat we kitu. Umpamana teang di lembur anu aya ngaran sia anu tah nomor imahna cenah. Atuh ngarang-ngarang di lembur batur. Tah gitunya dikasirieun we kana mah. Gitu tah. Nya pada akhirna mah dukun-dukun eta teh nya motif-motif panipuan keneh wae gitu. Sababna naon? Datang si ieu mere nomor sakieu. Datang si ieu mere nomor sakieu. Apaan eta teh keur poe harita keneh sarua. Gitu. Nya da kawasna urang Sunda ge kabawakeun kawasna mah. Nya mimitina lain ti pituin urang Sunda kawasna ieu mah. Tapi dah memang lamun ditingali tina sioh gitu nya eta kan memang budaya Tiongkok nya. Lajeng aya di kode-kode gitu nya, angka permainan gitu nya diantawisna memang jeung bandarna oge eta teh ceuk beja. Nah, ti suku-suku eta gitunya sim kuring oge teu terang gitu nya ngan kumaha polana eta ngan aya sabaraha cariosnya dikoreksi upami lepat tah, dikoreksi wargi. Nah, lajeng upami ngimpo eta teh tara kagok eta teh. Kadang-kadang ti Bandung teh nepi ka Tulung Agung gitu. Nyiar ngimpo, nyiar nomor eta geus aredan dan nepikeun ka runtag rumah tangga mah tah geus teu kaitung. Itunya anu usahana bangkar gitu. Wah, loba pagawe negeri atuh. Nya kitu teh ya, loba anu dipecat, anu dipocot. Anu keur ngeunah-ngeunah gawe kulantaran kaedanan kunalo ku nomor. Wah, jadi baruntak gitunya. Areureun neureuh gawe tukang dagang jadi kadol, tukang beca loba hees. Geus pokona mah geus tukang keretek naon. Ayo we ngambulukeun nomor tah. Da memang nya eta pikeun anu resep gitu nya, pikeun anu resep mohokeun kana sagala rupa eta teh. Da beak waktu nya ti hudang sare teh nyiar info
keluar poe ayeuna teh sabaraha gitu nya. Tah istilah-istilah anu memang ku sim kuring kapanggih gitu nya. Eta teh aya naon dan memang dibuka oge henteu sesulumputan dina waktu harita mah di aya dina radio gitunya, aya dina TV gitunya. Tapi sumkuring mah henteu ngalaman nonton langsung dina TV, tapi cek beja jadi nu namina loto teh diputer dina TV gitunya, nganggo bola-bola gitu tah diputer kulutruk gitu tah. Terus katompernakeun mah nyaeta dina radio. Tah eta mah sim kuring ngalaman gitu nya dina radio mah gitu. Upami hoyong live osok nagongna teh upami di majalah sim kuring lembur di tukang ketan. Wah, tukang ketan teh panepikeun ka subuh teh dagangna teh. Sok nya teh radio. Tah nya teh radio teh di antarana aya muter totoraga atanapi nalo loto gitu. Buntut. Karya we bari jajan ketan teh, ketan goreng hui gitunya, didinya teh aya naon deh odading gitu tah. Aduh, kaciptanya raosnya ketan anu aya kacangan teh geuningan goreng ketan. Nah, wargi nya. Nah, di komen omat di komennya supados rame pagundemanana. Tah upami henteu tiasa nyiar info kaluarna sabaraha poe ayeuna secara live gitunya, enjingna di mana mang ayeuna neangan sumberna? Tah kumaha di bejaan. Nu kahiji sumberna teh tukang bubur. Tukang bubur sangu. Wah, isuk-isuk teh ngaliun. Sabaraha keluar nomor poe ayeuna. Lah ilahar eta teh itu tukang surabi, tukang goreng ketan. Tah nu paling istimewa, paling akurat rada kabeurangnakeun. Eta mah lamun isuk-isuk antara jam genep pitunya jam 7 udah geus nyebar atuh poe ayeuna keluar sabaraha teh geus nyebar gitunya. Nu paling akurat nya info teh kabeurangnakeun nyaeta di tukang cukur. Aya sababaraha tukang cukur nu memang waktu harita mah bersosialisasi teh di antawisna simpul-simpul sosialisasi teh di antara di tukang cukur gitu nya. Anu adon catur dicukur mah henteu da cukur mah meureun sabulan sakali paling remen oge. Hitungan kitu we ngadon ngobrol, ngadon ngawangkong gitu. Di antarana nyiar info sabaraha kaluar poe ayeuna. Nomor teh gitu tah. Gitu. Anu kantos ngalaman omat komennya ke kapayun omat. Nah, ulah hilap di subscribe di pencet loncengna nya supados biasa ninggal video mangayi anu langkung headed nya. Rambut tidak panjang dari umur